Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Tepang deui sareng Ujang Jalitri. Ayeuna mah sanes di Saung Panenengan. Di daerah Cikalong. Nah, Cikalong lain Cikalong Wetan, lain Cikalong Bandung. Cikalong Benteng ieu mah nya. Make pantun tong. Make make hiji we nya. Hiji biasa. Hiji we tong loba-loba teuing. Naon pantun lur? Biasa. Melem sate make kuah. Jalan-jalan ka Raja Polah jauhnya. Teuing. Ieu hate ngarasa bunga. Sok sanajan teu boga sawah. Tuh, sawah lur tuh. Tuh lur. Nah. Tuh. Oh. Tuh. Tuh. Oh. Sawah. Jadi sok sanajan sawah batur lur ya. Hate teh bunga teh kitu. Jadi asa-asanyaan jadi petani na teh kitu. Asa nya teh jadi petani ya. Padahal mah teu boga sawah saguliwak-guliwak acan ya. Tapi hate mengiring bunga nya. Minuman tuan anu tetangga, anu batur, nu dulur kitu nya. Nya gitulah. Udah ku sabab teu boga teh sorangan mah kitu. Nya ari boga sorangan mah piraku meureun nya. Gitu. Usah teu boga, jadi mah milu bunga we hate mah penting mah milu bunga, milu bersyukur. Tuh. Batur urang, dulur urang, tetangga urang masih keneh aya nu baroga sawah. Beh dituna lur lamun ieu sawah ku urang ayeuna henteu dipiara, henteu diperosea, beuh anu puluhan hektar, ratusan hektar, bahkan lebih ka ribuan hektar sawah ayeuna hampir rek seep lur. Rek seep. Dijieun naon? Dijarual. Dijarual. Ayeuna mah anu baroga sawah hektaran, anu baroga sawah bauan, ayeuna mah jadi surna. Tinggal sumur we jeung imah ayeuna mah. Lagi baroga mobil, ladang ngajual sawah. Ari beek beas meuli. Tah pabeulitna ayeuna zaman lur tah. Namun dipikir kadinya mah dipikir bulak-balik ternyata lain zaman anu edan, anu ngajamananana anu edan. Sawah dijarual. Teu gablek beas arek nyatu beas kudu meuli. Pan beas teh mahal. Naon sababan jadi mahal beas? Da impor ayeuna mah. Itu. Anu asal beas di Indonesia teh beuh Karawang Subang teh lumbung padi eta teh. Ayeuna naon lumbung industri. Duh, mantak beas ayeuna mah mahal. Nah, gitu lur. Mantak kuring mah ngan saukur bisa nyarita kuring mah dah. Boga banda henteu, boga harta henteu, sawah komo, ngan ari hate mah ngilu keneh bunga kanu baruga keneh sawah sok pirosea. Sok uruskeun nya. Ulah atoh karetoh ku duit sakitu. Bures dijieun perum. Imah geus gablek ieu geus we, geus sok ngajualan sawah. Nya, masa depan geura rek incu urang adek digamanakeun. Sakitu dulur. Ti urang saung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.